Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malawargi sadayana wilujeng patepang deui sedang simkuring dina lapak pamedar basa sastra sareng budaya Sunda dina Galura Sunda Urang. Simkuring ayeuna bade ngaguar perkawis 7 mangpaat dongeng keur barudak. Tapi saca acana tong lalinya subscribe, like, sareng komentaran kana ieu channel supados simkuring langkung sumanget deui ngaguar perkawis basa sastra sareng budaya Sunda anu sanesna. Palawargi sadayana, dongeng teh nyaeta karya sastra rekaan anu ngandung pemahalan, mangrupa karya balarea kaasup kana carita rakyat atanapi folklor. Jadi kahiji karya sastra teh mangrupi rekaan fiksi lain carita kejadian nyata. Anu kedua ngandung pemahalan, contohna bae sasatuan bisa ngomong, parahu jadi gunung, jelema jadi maung, sareng sajabina. Karya balarea di antarana bae teu kanyahoan anu ngarangna. Memang aya sabaraha urang anu parantos ngumpulkeun dongeng di urang mah saca di belatanya. Ngalah simkuring ge kantos ngumpulkeun dongeng mah nu dina buku dongeng-dongeng pinilih nu diterbitkeun ku Garasunten. Teras di Nagara Deungeun oge aya A.C. Andersen, Grimm Sadulur. Sami eta oge dongeng kang ngumpulkeun tina carita rakyat, tina dongeng-dongeng anu tos aya samemehna. Cek kirata dikira-kira sangkan nyata teh nya dongeng teh cenah ngabobodo budak cengeng. Karena ge kirata can karuhan bener. Padahal mah teu kitu. Dongeng miboga kaunggulan penting pikeun kamakaran barudak. Salian ti kagunan atawa fungsi liana teh aya sabaraha fungsi sastra pikeun hiji budaya atawa selera bangsa. Dan rasna wae mangrupi katarsis eta bangsa. Eta aya di antara dongeng-dongeng sikabayan di urang mah. Ayeuna mah urang pedar heula pentingna pikeun barudak. Keun soal kagunan nu sajena mah urang guar engke deui. Kabiasaan mangdongengkeun atawa maca dongeng ka barudak di urang ayeuna kawasna bae geus cara dilakukeun. Wageus tara. Komo kiwari mah kawasna geus lain Rusiah deui. Barudak kiwari kaasup balita leuwih akrab kana ngoprek HP tibatan dongeng, tibatan ngaregepkeun dongeng. Ku kolotna diantep we sabab budakna anteng. Atuh kolotna oge kitu, jadi jongjon digawe kaasup sarua ngucal HP. Ayeuna usum HP di mana-mana kaasup di lembur simkuring kayak gitu. Padahal nurutkeun para ahli sastra jeung para ahli psikologi kaasup ahli sosiologi oge kungsi medar pangaruh dongeng kana kahirupan sosial barudakna. Mangdongengkeun atawa mangmacakeun dongeng ka barudak teh biasana mah namanya budak sare loba kauntunganana, loba mangpaatna anu teu bisa dianggap enteng. Copelna aya 7 kauntungan. Kahiji ngajarkeun kabeungharan kecap atawa kosakata ka barudak gumantung kana basa anu dipakena. Pama
basa Sunda ngadongengna berarti hartosna ngawanuhkeun kabeungharan kecap basa Sunda. Eta luyu jeung tahapan kaparigelan basa nyaeta ngaregepkeun, nyarita, maca, nulis. Apan pangheula nama ngaregepkeun, budak ngaregepkeun heula, tina ngaregepkeun tuluy nurutan. Dina caritaan ku nyarita, terus diajar nulis, maca jeung nulis. Manfaat anu kadua ngajarkeun logika ka barudak. Para ahli sastra nyebutkeun nya oge eusina ngandung unsur pamohalan, tapi alur cerita mah logis, sabab ngandung unsur sabab akibat kausalitas anu jelas. Contohna wae dina dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyetnya aya episode anu nyaritakeun Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet belak cau. Nah, Sakadang Kuya melak anakna, maksudnya anak cau lain anak kuya, maksud anak cau. Ari Sakadang Monyet melak jantungna. Cek Sakadang Kuya kulantaran tatali paraltina kitu, lamun melak cau teh nu dipelakna anakna, anak cau. Ari cek Sakadang Monyet, apan cenah cau teh asalna tina jantung, mamah jadi cau teh jantung heula, mata naon lamun melak cau teh jantungna we meh babari jadi, mulai tahan segala rupa, sok lah cenah urang patareh-tareh jadi tangkal cau, jadi cau cek Monyet mah, sambalak diteang, saminggu ti harita pelak cau tangkal anu Sakadang Kuya geus lilir, anu Sakadang Monyet atung eneh ae, maksudna mah jantung keneh bae. Dulu we kitu. Ditanya deui sabaraha bulan ti harita kumaha Sakadang Kuya melak cau teh. Alhamdulillah ayeuna mah geus bijil jantung. Ari anu pelak Sakadang Monyet anu tina jantung teh kalah buruk, ayah uyuk cek Sakadang Monyet teh nya tambah era eta ngajarkeun logika di dinya teh. Kahiji ari Sakadang Monyet mah ngajarkeun logika instan, hayang buru-buru gancang sagala rupana, akhirna teu jadina naon. Ari Sakadang Monyet mah nurutkeun ada cahara, nurutkeun kebiasaan umumna anu melak cau. Kitu deui dina runtuyan kajadian sanesna dina dongeng seueur. Salah sahiji contohna dina dongeng Sangkuriang. Naon sababna Sangkuriang indi tuluy kawetan, ini tuluy kawetan da manehna hayang nempo saha sih sabenerna anu ngabijilkeun panon poe teh. Ini tuluy kawetan, tungtungna balik deui ke tempat asalna, nyaeta ke tempat Dayang Sumbi anu aya teh indungna teh. Eta artina karuhun Sunda tiba lagi geus nyahoeun yen dunya teh buleud ini teh wetan ti hiji tempat tuluy we henteu mengkol kawetan, akhirna anjog di ka tempat asalna teh. Beda jeung anu dina film mah cenah majarkeun teh Sangkuriang kungsi mengkol heula siga nu katalimbang di leuweung puluh-puluh tahun katalimbang di leuweung. Eta penulis skenario filmna eta teu apaleun yen dunya teh buleud siga namanya. Eleh ku karuhun Sunda anu ngagelarkeun dongeng Sangkuriang apaleun yen dunya teh buleud.
Katilu ya manfaat anu katilu ngawanohkeun artikan moral ka barudak. Umumna dongeng miboga motif anu alus, di antarana bae anu bener pasti menang, anu salah pasti eleh, anu jujur pasti untung, anu teu jujur pasti buntung, anu bageur salamet, anu bader cilaka. Eta lain tema anu kitu teh nya disebutna motif. Motif beda jeung jejer atawa temakeun. Perkara eta mah urang pedar deui dina kacepatan sajen dina waktu sim kuring bedar perkawis unsur-unsur sastra. Umumna motif-motif dongeng mah eusina euyeub ku atikan moral. Eta ti leutik budak diajarkeun kana atikan moral ngaliwatan dongeng. Kaopat ngabanohkeun ajen inajen budaya bangsa asal. Bangsa asal eta dongeng. Asal eta dongeng jelas sabab unggal karya sastra ngandung ajen inajen masyarakatna, masyarakat anu ngagelarkeunana. Jadi lamun hayang ngawanohkeun ajen inajen budaya Sunda nya aya dina dongeng-dongeng anu asalna di masyarakat Sunda anu ngagelarkeunana. Seueur pisan nya di urang dongeng teh di Tatar Sunda. Contohna wae dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Eta asli tapi tuwin dongeng Sunda dadah jen mah teu aya. Hiji maksa sim kuring urang pedar hiji-hiji dongeng ieu perkawis dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet nya. Dong si Kabayan, sami dongeng-dongeng si Kabayan oge eta mung aya di Tatar Sunda. Katut carita rakyat atau folklor anu aya di unggal wewengkon seueur pisan. Contohna wae di Pangandaran aya sasakala rongeng gunung, di Ciamis aya sasakala mung Panjalu, di Tasik aya sasakala Kalapa Genep, sasakala Kampung Penyalahan. Teras di Bandung oge aya sasakala Gunung Geuli, sasakala Cigondewa. Di Purwakarta aya Jongrang Kalapitung, sasakala Situbuleud. Di Karawang kitu aya sasakala leuwih dongeng di antawisna nya. Di Sumedang aya sasakala Gunung Tampomas. Di Sukabang aya sasakala Pamanukan. Seueur ambil di unggal wewengkon di Tatar Sunda Jawa Barat aya ngagaduhan dongeng sasakala hiji wae malah seueur teu hiji. Di Purwakarta oge aya sabaraha hiji apaan dongeng-dongeng anu sapertos kitu teh. Sasakala Gunung Parang aya. Teras deui sasakala Batu Tancep, sasakala Ranca Darah lah seueur pisan. Manfaat anu kalima ngamekarkeun imajinasi barudak. Imajinasi anu aya dina dongeng cek para ahli sastra umumna luyu jeung tahap kamekaran jiwa jeung sosial barudak. Hal anu dieksploitasi dina film-film kartun oge eta pisan malah bisa disebutkeun eta sababna barudak resep kana film-film kartun. Di negara batur mah utamana di negara-negara anu majunya film kartun teh nya digarapna kaasup keur kepentingan pendidikan secara umum. Contohna lah anu kawilang maju dina urusan cerita pantun malah mangaruhan ka urang seueur pangaruhna di Jepang. Waktu hayang ngawanohkeun mengbal masyarakat barudak resep kana mengbalnya di Jepang nyeun kartun Kapten Tsubasa. Waktu ayeuna Jepang hayang ngawanohkeun sangkan barudak resep kana basket aya apaan eta teh
rame nuju rame ayeuna kartun Jepang, film kartun Jepang anu ngeunaan basket di urang teh can aya nya di urang mah. Mangpaat anu kagenep ngalatih konsentrasi ti budak. Kabuktianana budak sok saregep lamun ngadengikeun dongeng. Lantaran resep teh lantaran luyu jeung kamakaran jiwana, luyu jeung karep imajinasina. Eta sababna budak mun dipangdongengeun teh sok babari sare. Tara guliga. Kalan-kalan dongeng can tamat budakna geus tibra. Apan cenah ayeuna mah barudakna kabengket ku HP. Can dicobaan ku bapak sareng ibu ngadongeng hareupeun barudak. Pek cobaan geura ngadongeng budak pandongengkeun. Kadang-kadang poho teh kana HP teh budak teh. Sim kuring sering nyoba hal eta. Sok ngadongeng ka barudak. Dongeng sakabayan, dongeng sakadang kue jeung sakadang monyet. Pantos we katut dongeng-dongeng sanesna. Sabar ngaregepkeun oge. Tah salahna mun dileutik ti budak kapan di urang mah ayeuna ieu nya pangmun ke budak jadi pamimpin ngaregepkeun karetag hate rakyat omongan rakyat teh tidak penting nah. Di urang loba nyarita tiba-tiba ngaregepkeun anu nyarita teh pamimpin we jarang ngadengkeun jarang ngaregepkeun karetag hate masyarakat mah. Kitu oge di sakola ge penting ngaregepkeun kahayang murid teh, kahayangna kumaha, karesepna kumaha, penting. Mangpaat anu katujuh ngareketkeun hubungan batin, hubungan emosi antara kolot atawa kulawargana jeung anakna. Leuwih teh eta budak ngarasa aman lantaran aya batur keung. Mameh sareng pan sok keung pikiranna teh. Aya panyelindungan. Hal anu penting pikeun kamekaran jiwa budak mah kadituna bisa jadi batur pakumaha. Apan lobana budak anu liar teh anu minang ulin kaditu puguh lantaran di imahna nganggap taya batur kapakumaha. Mata eta teh jadi salah sahiji lantaran jadi salah sahiji sabab budak hese diatur teh ya minang abur-aburan teh ya malah kalibet karena hal-hal anu kurang merenah teh ya lantaran nya nganggap ngerasa taya batur pakumaha di imahna. Para wargi sadayana eta 7 kauntungan mangpaat mangdongengkeun atawa mangmacakeun dongeng ka barudak teh. Eta sababna di negara-negara anu literasina tos luhur mah tingkat macana luhurna kebiasaan mangdongengkeun ka budak atau mangmacakeun dongeng ka budak memeh sareta masih keneh dilaksanakeun nya. Geura tinggal film-film keluarga anu aya datangna ti negeri deungeun bade ti Amerika, ti Inggris, ti Korea, ti Jepang, sami kitu. Aya bagian anu mangmacakeun dongeng ka barudak. Sae nama keur urang Sunda, dongengna nya dongeng Sunda, dongeng betuin Sunda anu ngagunakeun bahasa Sunda, bahasana ngagunakeun bahasa Sunda. Aya sabaraha apa anu ka ieu mangpaatna teh. Dongeng tiasa ngabentuk ideal tipe ideal budak buah ka istri. Maksudnya
wanoja ideal orang Sunda nya kedahna mah orang Sunda deui we nya. Nah ayeuna ideal tipeuna teh idealna teh kalah ka Indo urang barat atuh da teleutik diajarkeun Cinderella diwanohkeun kana dongeng-dongeng Cinderella, Putri Salju sareng sajabina anu datangna di kulon di barat nu tangtos we mawa ajen inajen barat sanes ajen inajen lokal sanes ajen inajen Sunda eta panginten diantawisna mangpaat ngadongeng mangpaat mangdongengkeun atawa mangecakeun dongeng ka barudak pami teu tiasa ditalar pilarian bukuna aya mun hanyakal teh nya di urang di Sunda teu aya teu acan lengkep mungkin aya ari hiji dua mah nya teu acan seueur dongeng-dongeng anu diwilah-wilah dongeng keur barudak balita dongeng keur barudak SD teu aya ari di batur mah bujang-bujang dongeng karya sastra oge di Inggris peminannya karya sastra oge karya anu berat-berat karya drama William Shakespeare aya versi keur budakna aya nu mangrupi komik aya nu mangrupi narasi aya versi keur budakna di urang mah teu acan kitu tong bujang-bujang dina sastra Sunda nya dina sastra Indonesia ge teu acan aya upamina karangan Malas Lusi teh kan Siti Nurbaya versi budak SD kitu eta anu nyana mah engke geus SMA ka ditu nu penting mah ngawanohkeun tokoh-tokohna jeung alur ceritana kitu oge dongeng eta aya dongeng keur budak PAUD ubina budak TK dongeng budak SD dongeng SMP SMA kadahna mah aya rupina mung sakitu bae disim kuring hapunten upami aya kalepatan aya anu salah ucap hapunten mugi-mugi bae ieu padaran teh aya mangpaatna keur urang sadaya khususna mah nya keur urang Sunda we heula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.